Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak dibaca sagemleungna dina roman fiksi sajarah nu ngagambarkeun lalakon 100 tahun sabada pajajaran urang. Lalampahan sanaya nu pinuh ku rupa-rupa carita tur warna kahirupan nu ngalaman babakti kaki Mas Tanu tapi kate weleh nandangan pitenah tur ngalaman huru hara di Bantarjati. Oge dipapaesan ku huru hara cinta sunia tapi kangalaman huru hara di alam siluman tuh tapi kangalaman huru hara di Sunda Kalapa. Tong hilap subscribe, jempolna, bagikeun di medsos para wargi sadaya. Sareng diantos, pangrojong tur silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar cerita dongeng Sunda pedaran Kang Gilang karya Aan Merdeka Permana dina judul Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Dina episode Huru hara di Sunda Kalapa. Huru hara di Sunda Kalapa. Jangan dengukeun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda. Sanajan si kupeni teh ngan rewel bae ngarang hik we kawas budak rek ciri nya saja jalan si kupeni teh ngan rewel we ngarang hik siga budak rek diculik. Aduh, pulangkeun aing, pulangkeun ka lembur matuh karang pamidangan. Cenah cerikna teh satengah eurih-eurihkeun. Sanggeuk aing kudu mulangkeun sia ka Nederland mah deuleu tembal sanaya. Nah, ada aing mah lain urang Nederland. Urang tatar ukur deuleu tembal kumpeni. Palebah mana tatar ukur teh? Ceuk sanaya bari ngajengjen mireuneuh nu kahuruan di benteng Onrus anu geus lapat-lapat ngajauhan. Wetaneun Cikundul deuleu tatar ukur teh. Kasugri pamirsa tatar ukur teh mun ayeuna mah nya dayeuh Bandung teh ari Cikundul nya wewengkon Cianjur. Geuning sia teh urang priangan nya. Cek sanaya sanggeus dibejaan kitu. His puguh we tuh. Dumatak jeung sasama urang Sunda mah ulah sok silih sepak. Cek kumpeni teh. Teu silih sepak sia. Da anu nyepak mah ukur aing ka sia. Cek sanaya keheul turek nyepak deui bujur. Aduh, ampun. Cek eta kumpeni teh ngagoak deui bae. Sia mah tuh ari ngaku urang Sunda, ari gawe euwah-euwah. Cek sanaya bari ngadegungkeun siras opsir. Wah kumaha? Heueuh. Sia mah batur-batur geus nyang hareupan kumpeni, sia mah ngadon ngabalad, ngadon hianat. Omong sanaya bari ngadegungkeun deui sirah eta jalma kasugri. Ngahianat. Nah, ada cek anak pamajikan kami mah, kami teh pahlawan. Sama bida mangsa batur katalang sara. Dahar sore teh isuk, kami mah sanggup nyubadanan pangabutuh kulawarga. Tembal eta jalma siga tugeunah dituling hianat. Heueuh. Tapi tah eta hianat teh sia hianat ka bangsa ku sakadar melaan kaperluan kulawarga. Nah sia teh nyaho yen upah anu dibikeun ku kumpeni teh ladang nyang sarakeun bangsa urang. Ceuk sanaya geus ngadegungkeun deui sirah si kumpeni. His urusan nu leutik ulah dikait-kaitkeun kana urusan gede. Urusan kami mah leutik nyaeta neangan pangupah jiwa supaya nyenangkeun anak pamajikan. Ari perkara mumusuhan antara aranjeun jeung kumpeni eta mah urusan badag. Urusan politik. Ayeuna kami kumaula ka kumpeni da bongana atuh kumpeni teh ayeuna keur kumawasa. Mun isuk pageto bangsa sorangan anu kumawasa nya meureun kami teh bakal kumawasa kumaula ka bangsa sorangan. Heueuh ari keur jalma leutik mah nya kasaha wae kumaula mah. Maksud teh si leutik mah ukur bisa kumawula ka anu harita keur kumawasa.
Cek kumpeni menuju jadi bentes cacaritana. Heueuh. Tapi nah ari sia henteu nyaho yen pamarentah anu keur kumawasa ayeuna teh penjajah anu gawena nyangsarakeun rakyat. Cek sanaya jadi penasaran hayang rebutan bebeneran kana pamanggih sewanga-sewanga. Har, nyawa atuh hari nas-nas nama. Sabab dakeur kami mah teu karasa nyangsarakeun. Kami digawe terus diupah, batur sangsara kami mah henteu. Cing, nah salah pikiran kami mun ayeuna kumaha pan henteu. Henteu pan. Kami mah mikirna basajan. Mun teu kumawula bakal sangsara, mun kumawula bakal bisa hirup. Ah, nyarek milih kumawula we. Ceuk si kumpeni teh. Dasar jelema buru sia. Jadi meureun sia mah ukur deheus ka anu sakirana piunteungeun we. Ceuk sanaya kuraweuh haseum. Nya jeung nyana kitu. Engke oge mun ganti pamarentahan mah. Heuh, mun boga milik urang pribumi kumawasa ngaganti kumpeni nya meureun pasti kami teh bakal kumawula ka bangsa pribumi. Tembal eta jalma teh angger boga jawaban. Mangga sia gandeng. Sanaya nempas bakatin ku keuheul. Tapi ari jero-jero namah da hate sanaya oge bisa ngamaklum kana pamadegan eta jalma. Nya teu bina teh ceuk omongan Ki Mas Tanu cenah dina hiji waktu mah jalma teh bakal nyokot hiji pilihan. Hiji pilihan keur mertahankeun hirupna. Lamun jalma teh jodoh jeung hengker, bodoh jeung hengker maksud teh tangtu bakal ngagumantungkeun hirupna ka anu kuat jeung pinter. Atuh kapan tong beroning pamadegan jalma anu nyaletiknya bodoh dalah anu boga wawasen jeung pangabisa oge tetep bakal pipilih. Ceuk Ki Mas Tanu harita dina zaman kiwari, jalma anu boga pangabisa mah teu bisa cicing aya dina tengah-tengah. Saupama henteu deuk ngamusuhan ka kumpeni nya tangtuna oge bakal bilu. Kawas Ki Mas Tanu harita, kapan nepi ka dibelaan dipika ceceum ku sasama. Tetep milih gabung jeung kumpeni, gabungna dumeh rek naon. Aya nu nuding dumeh bilu kitu bae, nyaeta manehna teh neangan pamuntangan anu leuwih kuat. Tapi ari ceuk manehna sorangan mah cenah ku alatan hayang bebela ka bangsana. Jadi anak itu boh jalma nu ieu boh Ki Mas Tanu sabenerna mah sarua bae. Hayang neangan nolongrang kahirupan. Bedana ari ieu jalma mah anu pikiranna leutik. Nyaeta ku hayang nang tayungan kahirupan kulawarga ari Ki Mas Tanu mah leuwih badag nyaeta hayang nang tayungan bangsana. Sanajan sakumaha peurihna aya di handapeun bangsa asing tapi ku Ki Mas Tanu mah tetep ditahan-tahan jeung dikuat-kuat. Sabab anu leuwih penting rahayat katang tayungan baruga pangupa jiwa. Model eta loba prajurit POC diwengku ku bangsa pribumi meureun maksudna mah lain nitah bangsana sinaleletak kadeungeun. Tapi satungtung masih keneh hengker henteu sanggup ngalawan mah mending hapekeun diri we heula. Meureun kitu oge. Da aing teu bisa nyaho jero-jerona hate Ki Mas Tanu. Ceuk sanaya dina jero hatena. Ari geus mikir sarupa kitu mah sanaya teh ret kasih kumpeni. Cik atuh, sia ingkah ayeuna mah. Cenah nitah indit ka eta jalma. Puguh we nu dititah teh heraneun. Tadi digugusur rek diculik ari ayeuna ngadon dititah ingkah. Nah make nitah ingkah. Bisa rek maehan kami mah nya paehan we. Teu naon. Kami dicing-cerikan ku anak pamajikan sabab leungiteun pananggehan hirup. Ari nya dituding hianat mah. Ceuk si kumpeni teh siga anu teh sieun ku pati ka Sugri. Sanajan teh nembalan deui ka jabarita indit. Ayo si indit. Cik tuluykeun ku maula ka kumpeni teh. Ari sieun pajauh jeung kumpeni mah. Omong sanaya. Ngajlang. Koko jajan ke tengah laut. Penting-penting kieu. Poek-poek kieu. Ari siana kudu diantar ku aing. Balik deui ka benteng. Ngadeukeutan musuh. Weureuh cugan sia teh. Sanaya molotot bari nangtung nulak cangkeng nepikeun ka parahu teh endag-endagan. Kusabab sanaya siga geus rek ambek deui atuh kapaksa si kumpeni teh turun tina parahu kecebur. Hei, mangke heula sia. Sanaya nyorowok nitah eta jalma teh ulah waka ngojay.
Aya naon deui? Kaduhung kitu ngalepaskeun kami selamat. Naik deui sia. Atuh eta jalma teh kapaksa we narekel deui kana parahu padahal bajuna teh geus barasil. Ana naik jadi mucicid katirisan. Nah rek naon deui? Eta jalma gadona norok tok tiriseun. Sampai Mesia indit pok caritakeun. Dibawa ka mana ari Ki Mas Tanu? Omong sanaya. Ditanya sarupa kitu eta jalma teh ngahulang bangun bingung. Nyarita sian baleg. Sabab mun teu bisa ngajawab sia pasti kojor. Ceuk sanaya ngancam bari nongtak baju. Atuh mun kieu carana mah meureun kami teh pasti kojor. Ceuk eta jalma geus tumamprak kana kadar. Nah sia mane geus nyahoanan kana nasib sia. Sanaya keuheul. Kapan cenah bieu teh mun teu bisa ngajawab pasti kojor. Da kami teh atuh teu nyaho pisan. Eueuh Ki Mas Tanu ulin ka benteng Onrus. Tembal opsir. Lain ulin sia. Ki Mas Tanu teh nyari tibaran hukuman. Cenah rek dibuang ka Afrika Kidul. Har. Eta geuning geus salah nyaho. Datang tuwe. Moal aya di Onrus ari diboyong ka Afrika mah. Heueuh sia nyaho. Tapi di Batawi teh cenah diboyong heula ka dieu. Nya teu? Sanaya nyentak. Henteu. Henteu katingali aya Ki Mas Tanu. Malah mun nyaho Ki Mas Tanu anu geus ditibanan hukuman teh rek dibuang ka tempat anu jauh. Anggota kumpeni ti bangsa pribumi mah pasti bakal melaan. Ulah salah lur. Di benteng Onrus teh loba pagawe pribumi. Sadaya ngarasa kehutangan budi ku Ki Mas Tanu. Sebab aya nya inyana pisan anu ngajejihkeun digawe di kumpeni teh. Tembal eta jalma mungguh matak pikaruwaseun keur sanaya. Baru kitunya sanaya calangap nya kitu. Pagawe kumpeni ti bangsa pribumi hormat jeung ajri malah siap korban keur keamanan Ki Mas Tanu. Kami sadaya ngadenge Ki Mas Tanu teh dianggap bahula tur dipaksa unggah balewatangan. Ku eueuhna Ki Mas Tanu atuh nyaah ka pagawe pribumi. Nya ku eueuhna Ki Mas Tanu anu nyaah ka pagawe pribumi. Kami sadaya asa kalegitan. Padahal Ki Mas Tanu teh ramen mapagahan kami sadaya. Kumaha cenah mapagahanana? Nya cenah sing soson-soson digawe jeung sing bisa ngalap ilmu kumpeni. Ari ilmu anu hade mah masing warisan dengan oge henteu masalah supaya engke mun geus bisa macakal urang sadaya teh bisa ngurus nagri kalawan dejem kitu cenah. Ngadenge omongan eta jalma leng sanaya teh ulang mikir malah teh kungsri make kaduhung sagala rupa. Ini ngaraja Wisuna ngabinasa orang kumpeni ti bangsa pribumi. Padahal bukti nama marana teh teu jahat-jahat teuing. Ongkoh deui asupna jadi kumpeni oge ladang pangasih Ki Mas Tanu. Malar bangsa pribumi ke bawah maju. Nah atuh aing teh beteu asa kejeuhan. Ngadon hayo ngagugu nafsu amarah. Cek pikirna mani kaduhung sagede gunung. Anu mawa picilakaeun kana lampah nama. Nya anu mawa picilakaeun kana lampah nama dumeh teu kawawa nahan amarah sanggeus ningali si iket hideung palastra ku Maryam kumpeni. Sia yakin yen Ki Mas Tanu teh teu kapanggih aya di benteng Onrus. Ceuk sanaya sanggeus lila ngahulang sing demi kami mah teu ningali. Geus hampir sabulan eueuh kapal anu datang ka benteng Onrus. Sanaya ngahulang deui. Upama kitu pasti Ki Mas Tanu teh dibawa ka tempat sejen. Nyaeta sanggeus direbut deui tina pangawasa leungeun kidugal sapara kanca. Kurang ajar. Cek sanaya nyarita sorangan bari ti papareket. Aduh ampun atuh. Da kan nyaho kami mah ngan sakitu-kituna. Tapi mun soal kacinta kami ka Ki Mas Tanu dianggap dosa. Kami geus moal bisa kumaha. Rek diteleumkeun pek, rek disiksik diwalang-walang pek. Terus terang kacinta kami ka Ki Mas Tanu mah moal bisa disisilihan. Lamun keukeuh dianggap dosa terus kudu dihukum dumeh ngajenan jeung mikareh serab ka Ki Mas Tanu. Pek teh teuing. Teu geuneuk teu maleuk-meuk cang bulan 14. Si kumpeni nadahkeun dampal leungeunna lir anu tumamprak kana nasib.
ngarasa tegenah hate ku ceritaan eta jalma sanaya mah anggur ngabalieur geus kitu mah leng mikir deui. Lamun kieu carana, teteh laki Mas Tanu teh geus aya dina kungkungan kumpeni. Geus aya dina kungkungan kumpeni deui. Bo ayeuna teh geus diboyong ka Afrika teh. Ceuk hatena teu weleh ringrang jeung hariwang. Sanggeus ngalamun kitu ret sanaya teh ka eta jalma. Ari sia nyaho di mananya negeri Afrika. Ceuk sanaya neuteub seukeut. Anu ditanya ukur bati bingung. Nah kumaha kitu? Malik neuteub sanaya. Hayu antar aing. Urang nyusul-nyusul ki Mas Tanu. Omong sanaya nulak cangkeng bari neuteub ka jauhna. Uluh. Atuh lain gawe memeh memuluk. Lain lalampahan enteng-enteng. Ka Afrika. Be. Ngimpi ge cantang tuh bisa. Si kumpeni bati colohok ngadenge paniatan sanaya kitu teh. Nah sia make nyengir. Atuh da jauhna ge Afrika mah jauh pisan. Jauhna teh jauh teh. Jauh aya di alak paul, aya di tungtung langit. Sakada ngawelah parahu sagede enyen model kieu mah beheung ka umuran beheung moal. Omong kumpeni pribumi teh meni nyungcung we bibirna. Sanaya mau ukur ngahulang disingsieunan kitu teh. Jadi jauh pisannya. Cenah nyarita sorangan. Puguh we tuh. Mimitina teh kudu murung ngidul heula. Ngaliwatan Selat Sunda. Ngaliwatan ujung kulon, bangplas ke tengah Samudra Hindia cepet ngulon. Terus cepet ngulon. Moal manggihan pulo deui. Moal manggihan jalma atawa sumawona dahareun. Sanggeus mang bulan-bulan angkleng-angklengan di tengah samudra bari jeung diganggu ku topan atawa angin puyuh. Angin puyuh lilimbungan di tengah sangkara teh. Kakara anjau ka Pulau Magasi atawa Madagaskar. Geus kitu ngulon deui semung idul. Tah eta Afrika teh. Bejana tanah teh angar cenah susah cai susah tutubuhan. Kajaba ukur sampalan jeung tegal sawat-awat. Hawana kacida panasna panas pisan. Nepikeun ka sakalian aya urang dinya anu bisa hirup oge beungeutna teh harideung jeung buuk geting pantol. Bakating ku kapanasan tawa ku hawa meureun. Ceuk eta jalma teh matak ngaleket teh kana hate sanaya. Geus we atuh mentong masakeun ka ditu. Jeung rek naon barina oge. Rek nulungan ki Mas Tanu deuleu aing mah. Sanaya nyega. Darinya hoyen ki Mas Tanu dibuang ka ditu mah. Sarua we kami geh yang nulungan. Tapi kiran haon masakeun maneh hari geus nyaho moal bisa mah. Lain teu nyaah, lain teu hormat ka ki Mas Tanu. Lamun kami embung milu nyusul-nyusul ka Afrika teh. Kami mah rek leuwih ngajenan kana kahayang manehna bae. Ki Mas Tanu teh zaman kami keur dinas di Kampung Baru loba mere amanah ka bawahanana. Ceuk si kumpeni teh ngareng haplung dume inget ka Ki Mas Tanu. Naon cenah amanahna teh? Nya ceuk Ki Mas Tanu teh urang kudu bisa ngamangpaatkeun hirup. Ulah kumawani nyoba-nyoba nyeun tarekah sakumaha alusna oge ari lain ari yakin moal tinekanan mah. Nu matak cenah mending teangan we pagawean sejen anu sakirana kahontal jeung anu sakirana ajen-ajena teh teu eleh teuing tina cita-cita anu mula kitu cenah. Sanggeus ngadenge caritaan kumpeni pribumi teh rasana teh inget deui kana caritaan Ki Mas Tanu. Basa rek ditulungan di Jatinagara teh cenah. Montong tiba poros cenah aing. Sababatan ngorbankeun nyawa bari teu kaharti. Mending bantuan perjuangan Kanjeng Haji Prawatasari. Jelema saurang model aing moal pikahartieun make kudu paeh poso dibelaan. Poho ka nyawa sorangan. Halika itu ingkah bisi sia ka bawa paeh. Mending oge pigawe tugas-tugas sejen anu leuwih mangpaatnya eta meungkeut persatuan nepikeun ka sia sakabeh ulah aing-aingan bae.
Dipikir dibulak-baliknya asa bener pamadegan Ki Mas Tanu teh. Keur naon nyawa saurang di pikiran bari jengorbankeun kapentingan anu leuwih gede. Kapan cenah ceuk Ki Mas Tanu oge anu penting mah lain si Tanu Jiwa, lain si Maskara atawa si Manggala anu ngakupang badagna dina bajuang. Tapi anu leuwih penting ti eta mah nyaeta perjuangan anu samakta, anu samiyuk dipigawe babarengan kalawan ngahiji bari sabeungkeutan kitu kahayang Ki Mas Tanu teh. Atuh ari geus ngarti kana pamaksudan Ki Mas Tanu mah sanaya daek teu daek kudu ngaridokeun Ki Mas Tanu jauh tina kahirupan perjuangan bangsa. Sanaya geus gilig dina hatena rek nuturkeun kahayang Ki Mas Tanu nyaeta gabung kana perjuangan samakta anu keur ditaratas ku Kanjeng Haji Prawatasari. Ari mikirna geus kitu mah sanaya teh ngawelah parahu siga anu geus balik deui ka benteng Onrus. Nah, habat balik deui ka Onrus. Bahaya tuh, keur sia mah kesilah. Cek eta jalma make jadi mang melangkeun nasib sanaya. Lain rek balik deui ngadeukeutan bahaya. Aing mah rek nganterkeun deui sia we supaya ulah jauh teuing ngojay ka darat. Cek sanaya. Syukur ari kitu mah. Ngan ari kisilah, nah rek ka mana? Ka deum, ulah muru Afrika, moal tepi. Moal tepi lah. Lamun sia rek digawe. Aing mah rek pajuang. Heuhkeun bae. Ku sakitu oge sia teh geus daek ngajalankeun amanah Ki Mas Tanu. Omong sanaya. Sanggeus nurunkeun si kumpeni jeung yakin bakal tepi ka darat. Pamustunganana sanaya ngawelah parahu deui ngawelahna cepet ngidul bari hate mah karasa ngoleang lir ditinggalkeun ku lelembutanana. Ari di tengah jalan make dipegat-pegat ku parahu sejen nu tumpakna duaan pakaian gagaya bagan, nu hiji mah lalaki leungeunna buntung sabelah, nu hiji deui mah awewe buukna awut-awutan katebak ku angin peuting. Hate sanaya ngageter reuwas jeung hariwang. Nyi Sunia jeung Ki Jurangrong pokna. Sanaya neuteub ka tebeh hareup dina parahu anu angkleng-angklengan alatan diantep eueuh anu ngamudi teh. Nyi Sunia ngajajanteng teu obah-obah bari neuteub sanaya ku panon anu semu moncorong. Siga anu ari anu digigireunana Ki Jurangrong hahaha siga anu aya anu diseungseurikeun. Nyeungseurikeun naon sanaya oge teu paham ngan anu eces hatena karasa ngageter. Geus diitung sababaraha kali saban aya kajadian penting anu tumiba ka manehna saban patepung jeung Ki Jurangrong nu teu weleh mamawa Nyi Sunia. Lamun geus sababaraha kali aya kajadian kieu tangtuna oge lain ngan saukur kabeneran tapi ieu mah siga anu geus diatur kitu. Saha anu ngatur? Sanaya mah malah ngarasa sarila ieu manehna teh teu weleh dikukuntit ku Ki Jurangrong jeung Nyi Sunia. Anu tadina ukur manehna nu ngahaja hayang nyusul-nyusul Ki Jurangrong ayeuna mah malah sanaya anu salawasna dikukuntit bae ku maranehna. Kunaon maranehna make kukuntit sanaya neuteub seukeut ka Nyi Sunia. Kalawan hate pinuh ku kana langsa hatena kudu ngaku ieu Nyi Sunia ayeuna mah lain Nyi Sunia baheula. Anu ku manehna didama-dama jeung dipitineung Nyi Sunia ayeuna mah ngan saukur bungkeulekanana tina manusa siluman anu gawena teh ukur ngupruk ngaprak kajahatan. Sanaya masih kena inget aya sawatara kajadian anu ngalibetkeun Nyi Sunia tur mawa korban jiwa. Nyi Nengci contona kapan eta parawan teh palastra dianiaya ku Nyi Sunia. Kunaon Nyi Sunia kalau maehan Nyi Nengci moal mah Nyi Sunia teh timburuan dumeh Nyi Nengci siga nu bogoheun ka sanaya. Lamun nya kitu ukur ngabogaan harti yen Nyi Sunia teh lalembutan mah eueuh. Tapi naha atuh pasipanana mah pasipatanana manirobah kawas bumi jeung langit. Bari papelong-pelong sanaya ngararasakeun aya hawa bahaya anu nyangkaruk dina paniteup Nyi Sunia. Lamun peuting ieu kudu aya bitotama deui naha sanaya bakal kuat ngayonan duanana. Jeung anu utamana mah kuat henteu hate sanaya ngalawan Nyi Sunia padahal bareto mah apan mangrupa awewe anu dipika cintana. Kadenge Nyi Sunia
Seri mata kukurayeun geus kitu kabireungeuh sorot panonna lir harewos tineung. Ieu mah anu pinuh ku ancaman. Hate sanaya ngageter jeung bulu pundukna muringkak. Lamun Yusunia geus nyahoeun yen manehna sanaya teh tangtu anu keur ngulibek dina lembutan Yusunia teh ceuceup jeung dengdam. Sanajan hirupna Yusunia teh aya dina antara eling jeung henteu, tapi ari nafsu amarahna mah henteu kendat-kendat ka Sugri. Nafsu amarah teh ti baheulana ukur hiji nyaeta hayang males ka nyeri ka sanaya kusabab geus dianggap ngancurkeun kahirupanana. Sanaya geus henteu bisa nyingcet deui, sakumaha adug-adugan manehna ngangles sasaha oge moal percayaeun sabab teu bisa ngabuktikeun yen manehna teu boga dosa. Saksi-saksi anu nyahoeun yen manehna teu boga dosa kabeh oge geus eueuh. Jadi naon deui anu kudu dipilampah are lain yang hareupan dendam nafsu amarah Yusunia mah. Da jeung nyana kakara oge mikir kitu awak Yusunia teh geus ngolebat manten terus ngalayang dina parahuna rek ngarah-ngarah sanaya. Sanaya anu masih keneh ngajajanteng dina parahu teh geuwat pasang jurus. Leungeunna dipalangkeun ka hareup lir anu nang tayungan beungeut hariguna. Siu des. Awak sanaya teh mending ngabirigidik sabab karasa tiris matak ngahodhod. Beungeut laut di sabudeureun sanaya mah malah langsung robah jadi es lalambaran. Tapi kusabab dinanahan tenggelan teh sanaya ngaluarkeun hawa panas atuh jiwana katulungan. Padahal lamun teu kitu jantungna bisa eureun sabab getih nu aya dina urat-uratna teh bakal beku ka Sugri pamiarsa. Sabalikna jeung Yusunia, basa tenggelanana ditakis ku hawa panas awakna ngajengkang ka tukang. Dijumpalikan di awang-awang sababaraha kali bari terus eunteup dina parahuna. Basa sukuna geus ajeg nangtung tina irung jeung tina sungutna kaluaran getih lalambaran ka Sugri. Sunia! Sanaya ngajerit kadeurewasan dumeh nyi Sunia tatu. Manehna nu jadi sarwa salah kitu kumaha kieu kumaha mun diantep manehna nya anu cilaka, mun ditakis ku hawa panas nya nyi Sunia anu kateuhak. Kukumaha bae oge da geuning kabuktian horeng hate sanaya mah masih keneh nyaah ka nyi Sunia teh. Sabot ningali nyi Sunia anu rada nguyungkung alatan tatu sanaya ngaragap baju jirah pamere Ki Manggala teh. Paingan atuh Ki Manggala keukeuh mamaksa malar sanaya make baju jirah. Buktina ieu baju teh bisa nahan paneunggel musuh. Keur mah takisan leungeun sanaya oge sakitu teasna atuh angot ditambahan ku baju jirah nu dipakena. Nu matak teu aneh mun tanaga nu dikaluarkeun ku nyi Sunia teh malik narajang kana awakna. Kadenge Ki Jurang Rong gerem mani handarua. Sanaya geus taki-taki deui sabab ayeuna mah tangtu giliran Ki Jurang Rong nu rek nganarajang ka manehna teh. Keuheul jeung dengdam ka ieu mangkeluk mah sanaya teh geus moal asa-asa deui. Ieu setan geus jadi ulun-ulun kajahatan dunya. Sia geus loba teuing mawa korban nyawa. Nyi Mainah, Nyi Damini, malah Nyi Rodiah kabeh geus jadi korban kajahatan sia. Awas, kita rasakeun sia ieu pamalesna. Ceuk sanaya ngageremat tina jero hatena. Kadenge Ki Jurang Rong siga anu babaung. Can parat babaung nangan belesat be awakna ngabelesat. Ieu ge sarua narajang ku angin tenggelan nu hawana teh kacida. Wudas. Ki Jurang Rong kadenge ngecerit siga sora gagak. Basa ditakis ku hawa tenggelan anu karasa panas teh awak Ki Jurang Rong mumbul ka luhur. Turun nyerorot pung deui ka luhur, nyerorot ka handap pung deui ka luhur. Siga gagak anu keur ganggu kana sato maung. Ari sanaya ti handap teu weleh ngaheumbatkeun tenggelan-tenggelan hawa panas. Sanaya nyaho pisan ka hengker Ki Jurang Rong teh saupama hawa tenggelan anu karasa tiis dilawan ku hawa panas. Ngan sigana Ki Jurang Rong oge geus apal kana kabisa sanaya ka Sugri. Lumantak manehna henteu kumawani secara langsung ku alatan ngaheumbatkeun tenggelan. Kitu we gawena teh abung-abungan di luhur
ngamangpaatkeun hawa tinggilan sanaya nepikeun ka saliwat mah Ki Jurang Rong teh siga gagak anu keur kakalayangan rek ngarah-ngarah pati. Sabot ngarep-ngarep nyirorotna deui awak Ki Jurang Rong ka handap sanaya mah keun siah sabab manehna teh geus boga rek kaperdaya. Basa pikeun ka sakitu kalina awak Ki Jurang Rong nyirorot ka handap sanaya pura-pura dongko bari semu tungkul. Padahal sabot kitu manehna ngarabut peso wajah sakembaran pamere cenatna Ki Manggala. Ningali sanaya ngaringkuk siga anu sieun, Ki Jurang Rong mah beuki ngaheumbatkeun panarajangna malah siga-siga Ki Jurang Rong terherek nyakar embun-embunan sanaya. Ngan basa nyirorotna geus deukeut sanaya gewat cengkat. Peso sakembaran tea anu geus dirabut tina sarangkana teh gewat diacungkeun. Geus kitu dua anana diadukeun tarik pisan, puricak. Silalatu ting buricak tina sapasang wajah anu diadukeun. Bareng jeung eta peso sakembaran anu geus ngandung seuneu teh dipake narajang ka Ki Jurang Rong. Basa ditawakeun kana awakna seuneuna ngaduruk pakaian Ki Jurang Rong. Terus ngarembet kana buukna kana beungeutna tur pamustunganna mah kana sakujur awak manehna. Napikeun ka Ki Jurang Rong kaduruk ku amukan seuneu anu ngabelah-belah. Ki Jurang Rong babaung ajarag-ajaragan jeung gogorentelan dina parahu sanaya. Atuh sabatae di parahu teh milu kaduruk, malah mah henteu kungsi lila kai-kai parahu teh ancur burak-rakan. Sabab awak Ki Jurang Rong anu keur ngababelah teh dibubat babitkeun. Nepikeun ka kai parahu teh ancur. Cekur. Parahu anu tijieun tina kai jati teh burak-rakan sesemplekan papanara celeng ka ditu ka dieu. Samemeh bangkarak parahu kalebuh jeleng sanaya teh ngajeleng kana beungeut laut geus kitu ngarawel tong cai anu kabeneran ngaceleng tina parahu anu ancur. Geus kitu sanaya ngojay ngajauh eta tempat. Basa beuki jauh ngawelah bari leungeun sabelah nangkodan tong lapat-lapat kadenge sora nyisunia anu ngajerit peurih dumeh Ki Jurang Rong palastra. Kaduruk tur awakna ti lelep ka jero cai, ceritna mata kukurayeun anu ngadenge. Cenah ngalang laung teu bina ti jeritna Ki Jurang Rong nu ngalang laung siga sora aul. Sanaya ukur nangkod kana tong cai angkleung-angkleungan ka mana cai lautnya mawa. Menang sababaraha poe kituna teh tapi sanaya mah angger angkleung-angkleungan dina tong. Waktu teh teu karasa geus beurang deui peuting deui beurang deui peuting deui. Lamun peuting nya katirisan lamun beurang nya kapanasan. Lapar jeung hanaang mah geus lain caturkeunana. Sabot keur ngangkleung kitu lalembutan lir ngalaman kajadian aheng. Bet asa disalampeurkeun disalampeuran ku jalma-jalma nu geus taya di kieuna. Nu nyalampeur teh gugupai lir ngajak balik. Tapi ngan sajorelat sabab sakapeung make didatangan ku jalma-jalma anu sanaya oge henteu wawu. Mun nu datangna awewe eta awewe teh geulisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina. Mun anu datangna lalaki atuh nya gandang nya pertentang. Sarua maranehna oge gugupai siga anu ngajakan balik. Tapi balik ka mana da puguh sarela ieu mah sanaya teh teu rumah saboga lembur. Enya oge aya lemah putih di bawahan karatuan talaga, tapi da eta mah tempat teh kapan geus taya sasaha, nya di eta tempat teh kapan geus eueuh sasaha. Atuh kusabab ngarasa geus teu boga pangbalikan waktu digarupayan ku jalma di tengah laut teh sanaya mah tetep gideug. Sanggeus ampir-ampiran teu kuat alatan nahan lapar jeung hanaang, malah sanggeus teu kuat alatan kacape anu tan wilangan. Dina hiji waktu mah awakna teh karasa aya nu ngajait. Basa sanaya meletet tetela manehna teh ditulungan ku pamayang. Dek muru ka mana ieu parahu pamayang teh?
Cek sanaya sanggeus pada ngubaran tur dibere dahar jeung inum. Nyarek pulang we ka Muara Pontang, walau pamayang nu darehdeh jeung resep cacarita. Sugan teh rek ka Afrika. Sanaya ngalengu siga anu leungiteun pangacian. Teu eling sugan ieu jalma teh. Rek nahaon atuh abar-abarahan ka Alak Paul. Hayo, turun ke WA, engka di basisir. Bisa katempuhan ye. Pira aku di tengah laut manggihan jalma kurang saeundan. Ceuk pamayang sejen nganggap sanaya teh langlang lingling. Sanaya dibawa ngangkleung muru Muara Pontang anu pernahna aya di wewengkon Banten ka Sugri. Sakitu jauhna atuh ti Teluk Sunda Kalapa manehna teh kabawa arus laut ka tebeh kulon anjog di wewengkon Pulo Tunda. Atuh ku pamayang teh sanaya kari dibawa we ka ujung Pontang. Sanggeus anjog ka palabuhan nya sanggeus anjog ka palabuhan pamayang di Muara Walungan Pontang mah cul bae sina kumaha karep. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, nepi ka dieu panginten lalampahan sanaya teh rengse tapi tangtu bae lain hartina ieu lalakon teh geus tamat. Sabab lalampahan sanaya beuki ditu teh lain beuki enteng tapi ngadon beuki berat. Loba gogoda jeung cocoba anu ngadoja kana rasa kamanusaanana. Saperti anu dipake amanah ku sawatara jalma anu kungsi deukeut jeung manehna. Yen sawadina mah manehna teh ngagabung kana perjuangan Kanjeng Haji Prawatasari. Atuh saanjogna ka basisir Pontang oge hate sanaya mah geus paheut, isuk pageto manehna kudu gabung jeung Kanjeng Haji Prawatasari. Tapi samemeh manehna nyukcruk di mana pasukan Kanjeng Haji Prawatasari ayana, nya sanaya mah cenah hayang balik heula ka lembur Bantarjati Girang. Aing teh sanajan kukumaha bae oge kudu nepungan Nyi Rodiah. Ceuk sanaya dina jero hatena. Ari Nyi Rodiah teh kapan anaknya Nisunia bareto dihaja ditinggalkeun tur dijangjian ulah ka mana-mana. Sabab awal akhir sanaya bakal balik deui ka Bantarjati Girang bari mawan Nisunia anu geus diiwat ku Ki Jurangrong. Kalawan dibarung ku hate sedih sanaya geus miheulaan nyarita dina hatena yen eta janji teh baris hese katebusna ku sebab kejadian-kejadian anu tumiba ka Nisunia mungguh jauh tina sangkaan. Ngan sanajan bari jeung bingung oge sanaya tetep kudu nadunan janji manehna bakal nepungan deui Nyi Rodiah anu pasti lengo deui nungguan manehna. Ngan deui niat hayang balik ka Bantarjati Girang teh teu waka buru-buru bisa katedunan ka Sugri. Ari sababna di wewengkon Banten keur lumangsung pemberontakan rahayat ka kumpeni. Kumpeni teh beuki ganggas jeung beuki kejem bae utamana mah ka rahayat Banten. Ari pangna kitu kumpeni teh keheuleun pisan ka urang Banten. Sabab ti zaman Kanjeng Sultan Ageng Tirtayasa keneh nyaeta ti taun 1651 Masehi. Urang Banten teh teu woleh ganggas ka kumpeni. Kanjeng Sultan Agung Tirtayasa jadi simbol perlawanan urang Banten tepikeun ka sababaraha generasi. Malah sanggeus Banten eleh ku kumpeni saperti ayeuna. Ari rahayat nama sanajan bari susulumputan tapi terus-terusan nyieun teror jeung gerilya nyang hareupan kumpeni Belanda. Kusabab Banten teu woleh nyieun perlawanan bae atuh Banten kacida ditalingakeunana. Urang Banten teu woleh ditalikung kudu jeung disangsara ka Sugri. Sakur aya gerak-gerik anu nyurigakeun anu dicuriga teh pasti dihukum berat. Tapi urang Banten eueuh kasieun teu euih-euih ngalawan kumpeni kusabab saprak perdagangan kopi. Belanda di dunya hargana ngagejret kumpeni kalah ka beuki nyangsarakeun rakyat. Ayeuna mah rahayat anu melak rempah-rempah teh teu dibayar deui ka Sugri. Sagalana main paksa bae lamun rahayat Banten nolak melak rempah-rempah seperti kopi contona tan wande bakal dihukum pati. Sanaya nyaksian inya kumaha ganggasna kumpeni ka rahayat Banten atuh kusebab kitu manehna jadi beuki telat balik ke kampung Bantarjati Girang sabab kudu mantuan perjuangan rahayat Banten. Manehna mantuan pajuang Banten susulumputan napikeun ka urang-urang Banten sorangan oge teu apaleun.
saha anu mantuan maranehna nganu eceh sepak terjang sanaya mungguh mata ngagenjleungkeun sacara demit manehna geus loba ngancurkeun markas-markas company di sababaraha wilayah nu aya di Banten. Kusabab gerakanana demit aya nu nyebutkeun yen sanaya teh siluman anu kacida cuana ka company. Pikeun manehna mah jongjon keneh disebut siluman batan kudu bajuang terang-terangan tapi bari angger dicuriga hianat mah. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, dongeng Silalatu Gunung Salak karyaan Merdeka Permana urang anggap reng sedugi ka dieu. Kang Gilang ngaturkeun nuhun kana sagala paratosanana. Nuhunkeun dihapunten bok bilih aya cariosan anu keur genah. Insyaallah urang tepang dangu deui dina carios anu sanes, dina carios anu enggal. Sakali dihatur nuhun, tong hilap nu teu acan subscribe, nu teu acan like, nge-share atau napi komen, mangga di komen. Sareng doakeun Kang Gilang supados tetep aya dina kasehatan, supados dibukakeun panto rezekina, supados tiasa nyerengan kasugri pamirsa sapapaosna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Premios Waluya Dongeng Sunda.